mangga para wargi dongeng urang lajeng kendai carios nyambung anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Di mana tuh Padepokan Sebaraga teh para mitra tacan kapendaki di mana ayeuna Padepokan Sebaraga teh. Atuh pami telepat dina akhir bagian ke-28 urang sami-sami ngabandungan harita para mitra sadaya santana kapendaku Aki Wira kitu nya. Aya Ki Wira teh anu mah memang kagungan putu namina Haryani harita keur diguguyek we para wargi sadaya uki jabud jago timungkal poleng nu taya tanding deh aduh ampun para mitra ku Aki Wira mah teu kiat atuh margi ilmu Aki Wira nyaeta kagungan ilmu nyaeta pamengkeut batin deh para mitra dipengkeut di ku pamengkeut batin mangga urang teraskeun hanca dongengna mugi katampi kalayan kabingahan. Para wargi anu mulya satuluyna tiluanana laleumpang muru katonggohkeun. Santana leumpang nati tukang nuturkeun Aki jeung Hamar Haryani. Telilaan yoga hiji saung anu cukup gede bus tiluanana arasup ka eta saung tuluy guk gek dariuk. Haryani hideng nyadiakeun susuguh pikeun tatamu. Sabada reureuh mah pok Aki Wira teh tumanya ka santana. Sakali deui Aki teh kalindangan nuhunkeun nya ka hidep teh. Anu geus nyalametkeun inju Aki. Tapi Aki teh rumasa tacan apal ka hidep teh. Nah saha salesna hidep sareng di mana lemur matu bajar karang pamidangan. Jeung naon pamaksudan hidep pangna aya di ieu tempat? Cek Aki Wira tumanya ka santana. Hatur nuhun Aki, abdi enggal ditaros ku Aki. Rupi nami mah abdi teh santana. Kawiti pakuon karang kamulian. Rupi pangna aya di dieu, abdi teh ngahaja we mios ti rorompok nu maksudna mah hoyong nyiar luang sareng pangalaman. Geus pibekleun abdi. Tah kitu singket nama Aki. Cek santana terus terang ngabejakeun ngaranjeng pamatuhan ngan perkara tujuan mah dibunikeun tanapi disumputkeun cikarang kamu ya geuning urang tebih hidap teh kasep kurang tebih geuning karang kamulian mal sari caket-caket atuh Aki Wira ungut-ungutan bari pok cumarita deui ke ari ngadenge karang kamulian deh Aki teh sok inget Aki teh boga kawabuhan di karang kamulian deh anu katelah nyatanya Ki Arya Diparangi anu ngaheuyeuh dayu pakuon karang kamulian ke nah kidep teh wawuh atawa belah mana mun pasti wawuh mah wawuh meureun dasar lemur mah biasana wawuh ka ada kakuwu mah ke bemanaeun imah kuwu hidep teh atuh di karang kamulian teh cek Aki Wira tumanya deui Aki pami dipercadeun mah nu disebatkeun ku Aki neme nyaeta mama kuwu Arya Diparangin teh pun bapa Aki cek santana deui atuh puguh we pikeun Aki Wira para mitra rada ngajenghok barang eta budak Ngora alias Nono Manu aya hareupeuna teh putrana kuwu Arya Diparangi. Ya Allah Gusti nu Maha Agung. Horeng da anak ini Diparangi. Nuhun atuh kasep nuhun geus dicepungkeun jeung Aki di dieu. Horeng teh geuning teh sasat anak sobat Aki atuh ieu mah. Cek Aki Wira neuteup ka santana. Sedengkeun Ari Haryani mah teu milu nyarita ukur ngeluk tungkul bari juru panon maling reret ka santana nu memang gandang memang hade wanda hade rupa santana teh kewas pantes leuwih gandang batan pramuda malah boh tanding jeung gandara da puguh boh santana boh gandara papada sembada tur takarase sedengkeun pramuda mah awakna leutik ngan pramuda memang dina kumis wungkul nu unggul teh pok si Aki teh cumarita deui nuhun kasep nuhun geuning hidep teh anak kegedean dayu
Aduh ayeuna aki rek nerangkeun ari aki teh ngaran mah Aki Wira. Wirahastra aki teh ngaran legep nama. Ari ieu inju aki ngaranna Haryani. Cek aki nerangkeun. Santana ngareret ka Haryani nu pareng Haryani ngareret ka Santana. Tep opat panon bantrok ser kana hate masing-masing. Karasa aya rasa nu nyeak. Luk Haryani tungkul bangun teu kuat, paadu tetep jeung Santana, sedengkeun Santana ngarengha. Harita Aki Wira nyarita deui. Sabenernya mah Haryani teh lain incu teges ieu teh. Tapi ukur incu kuku. Haryani ku Aki kapanggih tina hiji jungrang, satuluyna ku Aki dibawa ka ieu tempat. Ditanya sabada sadar ngeunaan saha dirina jeung di mana. Teu nemalan malah bangun bingung ditanya teh. Nya Aki teh teu loba pamolah lantaran tangtu. Tangtu meureumnya sarafna aya nu kaganggu. Nya tuluy ku Aki teh dingaranan Haryani, tah kitu kasep. Ceuk Aki nerangkeun kaayaan Haryani. Mun ngabandungan carita si Aki tadi. Nu cenah mah Haryani teh meunang nimu ti jero jungkrang turel dina kaayaan teu apal ka dirina. Naha saha sabenerna ieu mojang teh. Naha ieu mojang teh Imas prihatin teh kitu. Nu harita rek digunasita ku Ki Jabun. Nu satuluyna ngaragragkeun maneh kana jungkrang atawa mojang sejen deui. Dina waktu ayeuna tacan bisa kajawab. Naha bener ieu mojang Imas prihatin atawa lain. Pikeun ngajawab ieu pertanyaan, urang tuluykeun bae ngabandungan ieu carita anu insyaallah bakal kajawab cenah bener lainna ieu mojang Imas prihatin nu keur diteteangan ku Pramuda. Sabab dina waktu ayeuna masih keneh jadi tanda tanya. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Kaayaan Aki Wira, kaayaan Santana, jeung kaayaan Haryani, urang tunda heula, urang teuneun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang urang sampeur deui kumaha jujutan ieu carita. Sangkan atuh bener entep seureuhna, ayeuna urang kocapkeun carita anu parantos lami henteu kadongengkeun. Kaayaan saurang pamuda para mitra nyata Pramuda. Nu geus lila teu kacaritakeun teh anu nyata nepi ka harita tacan bisa manggihan laratan ngeunaan Imas prihatin ka hatu harita ge anu memang atawa bandara nu rek diarah pati. Dina waktu eta Pramuda keur leumpang kalawan nepi ka tapal wates hiji daerah kasebut Nanjung. Pohara ngarasa lungse napikeun Pramuda dina mangsa harita. Nu memang geus lumampah sakitu jauhna. Karasa ti korona bet asa tuhureun turta beuteungna karasa kukurubukan menta eusi. Breh katempo ku Pramuda aya hiji warung turta katempo aya nu keur jajan. Pramuda ngarasa bunga lantaran ceuk pamikirna rek ngadon menta cai. Moal rek jajan da puguh teu mawa duit. Lila Pramuda anjog ka eta warung. Barang anjog oge langsung dibagiakeun ku nu boga warung nyaeta saurang awewe geus kolot. Ilujang sumping ujang mahalingi. Ceuk si emma warung meuni someah hade basa nyaeta kasemah maklum atuh nu dagang meda kudu kitu cenah. Lantaran cenah para mitra disebutkeun ari langganan eta raja. Pramuda langsung ngajawab, mangga mah hatur nuhun. Walon Pramuda mangut, tuluy mangut deui kanu seren kerja raja di dinya. Bade tuang ujang, pokna bari mencrong ka Pramuda. Henteu ieu mah mung mah bade nyuhunkeun ieu we, cai herang mah teu kiat hoyong ngaleueut. Ceuk Pramuda bari ngareret ka dua urangna jalma nu keur cecelebekan barang dahar. Sedengkeun dua jalma teh nu direret ku Pramuda mureleng bangun teu suka direret teh para mitra ngasal heula.
ngaso heula ngaso. Awargi sadaya ngadenge eta atuhan nurek nyamperkeun kadinya budak mora teh hamenta cai si mawaru ngeteu loba catur tuluy ngician cai kalawan diasongkeun ka hareupeun pramuda. Ulih ti mana sareng bade angkat ka mana ujang teh? Pot asa namean tepang sareng mama geuning pokna bari neuteup ka pramuda. Abdi mah teu wangsul ti mana-mana mamung nuju amengan we. Hoyong terang daerah nu sanes mah walon pramuda deui pondok. Yo sumuhun. Nuju amengan wae ujang teh. Sumuhun mah. Harita ge para mitra si mawarung ungut-ungutan. Mak, minta kopi mak. Cek nu keur jajan. Harita nu diuk gigireun pramuda. Kalawan basana kasar pramuda ngareret kanu bieu nyarita. Mangga ujang mangga, cek si mawarung bangun nu ngarasa sieun. Lantaran eta jalma nyaritana kasar, tuluy nyenci kopi, kalawan harita diasongkeun ka si jalma teh. Lain lim, akang mah teu nyaho euy na ti mana cenah euy. Di mana den banara teh tatapanna nya euy neuleuman ilmu nu meunang ngarebut teh euy. Cek nu rada kolot tumanya. Horeng eta teh Mujakar jeung Mujalim adi lanceuk nyaeta sarua balad-baladna kira ngaji. Sanawa di lebah kanca Kang. Ngaduka di mana lebah kanca teh da tempatna ge da kana guha cenah teh. Geus sababaraha kali atuh ngadenge ti Ki Guru. Tapi teu apa di mana-manana kanca teh. Hebat teh mah euy lah. Nyan guru memboga anak teh. Nya den bandara. Sugan memuai dua nawe bakal jadi jawara tanpa tanding aduh. Cek Mujalim baring ngarada ngosom lantaran keur ngadahara nyaeta ulen ketan. Pramuda nu keur jongjon reureuh teh curinghak barang ngadenge ngaran bandara kitu disebut. Ceulina ngadak-ngadak rancung ngadedengekeun dua jalma nu keur ngobrol bari jeung nyirikeun yenna dirina keur ngadedengekeun obrolan. Bari teu nyirikeun yen dirina keur ngadedengekeun obrolan. Guha iteh lebah kanca teh. Teuing akang ge teu nyaho kita teu apa. Ari kana ngaranna mah mineng akang ge ngadenge ti Ki Guru. Antu kudu nyaho lah nu penting mah da keur urang mah. Nganu jelas kawasna mah den bandara bakal jadi saurang jawara taya tanding. Sabada neuleuman eta ilmu sokomo apa kerisna oge nya keris eyang nu ngaran keris empu badada geus kacekel deui. Wah geus hebring we pokona namanya pasti we bandara mah moal aya lawan atuh. Nya ane guru urang teh beuki kuat we atuh. Rombongan urang beuki kuat we ku ayana bandara jadi jawara pilih tanding. Kabeh gigis atuh ngalawan bandara mah. Nyaan gede untungna euy urang. Nuturkeun teh kejelma hebat mah tuh, cek Mujakar deui. Demi pramuda beuki seukeut we ceulina ngadedengekeun obrolan dua jalma anu nyabit-nyabit ngeunaan bandara. Pramuda yakin yen bandara nu keur dicaritakeun ku dua jalma teh bandara nu keur diteteangan ku dirina. Lantaran sidik yen cenah bandara teh keur neuleuman ilmu nu meunang ngarebut. Ilmu nu meunang maling mun maling teh mah lantaran da guruna oge atuh memang atuh can mikeun dina waktuna. Aya keneh ilmu nu aya dina buku can dibikeun kabeh. Pramuda ngagerentes jero hatena. Kawasna mah ayeuna kapami ku aing. Minaan laratan bandara teh. Bandara ulah tenang-tenang anjeun. Lantaran aing si pramuda bakal nebus pati anjeun di bandara. Aya paribasa hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati. Anjeun geus mate nu jadi guru, rasakeun ieu
pembalasan di anak muridnya ngaran Pramuda teh. Kitu gerentes Pramuda susumara dina jero hate. Ku kituna teh bari tuluy ngadedengekeun obrolan dua jalma. Beuki yakin yen eta dua jalma sahanteuna balad-baladna bandara nu keur diteteangan ku dirina. Teu lila jung eta dua jalma narangtung tuluy ngaleos. Si Ima Warung harita teh nanyakeun, Ujang artosna teu acan Ujang. Ceuk Ima Warung gegeroan bari mencrong ka Mujakar jeung Mujalim. Saurang nyatana Mujakar ngalieuk bari pokna. Naon mak? Jadi ingin teh kudu mayar. Mayar teh mayar naon mak? Dirasa kitu kudu mayar segala rupa. Aing mah ceuk Mujakar muncereng ka si Ima Warung. Singkaru Ujang atuh ka emak Ujang, da emak teh butuh kanggo ieu dahar. Atuh pamikir emak teh ti mana meureun? Jaba modal beak meureun, ceuk si Ima Warung deui. Sedengkeun Pramuda ngareret tacan ngayakeun tindakan naon-naon. Ka Mujakar jeung Mujalim ukur cicing bari diu. Ari ki Mujakar jeung Mujalim marencrong ka si Ima Warung, bangun ngarasa keuheul. Wah, yang ditampili ngetawa kumaha itu mana teh ya, mak. Sing mikir atuh. Alah, kitu-kitu wae maka ditagih. Aing tampiling, masa kalian tuh bejada. Beungeut teh diromak ku aing deuleu. Ceuk Mujalim seserenteng bari meber-meberkeun dampaleungeun. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya harita para wargi sadaya ningali eta dua jalma Ki Mujakar jeung Mujalim meuni seserenteng bari jeung meberkeun dampaleungeun rek nyabok si Ima Warung. Pramuda ngareret ka Mujalim nu seserenteng kawas rek nyabok ka si Ima Warung bari pok Pramuda cumarita. Kirang saya tukang pemitosna da di warung henteu kersa mayar mah karunya atuh kasih emak, ceuk Pramuda. Naon sia? Ngomong sia jajaka. Papagahan sia kaing. Lain mah pagahan kuring mah Kang. Emang kitu aturanana we atuh. Nu dahar di warung kudu daek mayar. Ari kira-kira teu boga duit mah ulah hayang dahar di warung atuh pamali barina ge. Ulah sok ngarugikeun batur ai hirup di dunya teh ieu. Ngarugikeun batur ngaranna sedengkeun dahar nu didahar ku akang teh kudu dibeli ku si emak teh. Emangna datang ti langit kitu? Ceuk Pramuda tetep tenang. Atuh puguh we para mitra. Mujalim ambekeun serenteng nyerenteng bari meberkeun dampaleungeun. Maksud rek nyabok Pramuda. Sedengkeun Pramuda rikat leungeunna nyokot hiji ulen ketan kalawan cepetna luar biasa maledongkeun ulen tur tak asup pisan kana sungut Mujalim. Ki Mujalim meuni buriabun celik lantaran keur cumarita harita dibaledog ku ulen ketan. Ki Mujalim ambekeun kalawan maledongkeun ulen ketan nu dicokot tina sungutna ngan teu keuna lantaran Pramuda nyingcet. Kurang ajar sia kunyuk, saha si lain mah? Wani ngahina ka aing sia? Sia teh nyaho ka aing deuleu? Cek Mujalim tipe polotot. Jung Pramuda nangtung kalawan ngalengkah ka hareupeun warung. Lantaran cek pamikirna bisi kajadian geributan moal rek ngaruksak warung. Kor, saha nu ngahina ka didinya? Teu kuring mah teu ngahina teuing. Rumasa nyarita oge nitah mayar matar dahareun geus didahar ku aranjeun. Nu kitu disebut ngahina. Eta mah bebeneran atuh baraya nu kitu mah di mana ge jelema tas dahar di warung kudu daek mayar. Ceuk Pramuda tenang bari mencrong ka Mujalim. Heeh, ngahina sia bisi teh nyaho teh kunyuk. Ya kunyuk. Bisi teh nyaho ya dewek nu ngaran Mujalim. Jeung ieu lanceuk dewek nu ngaran Mujakar. Anak buah kira ngaji saurang jadung deuleu.
Cek Ki Mujalim nepak dada. Ujung, duluan teh kana urusan dewek bari geuleuh. Ulah milu ateul kana urusan dewek. Rek maya rek henteu lain urusan sia deuleu. Teu ngarugikeun si lain ka dewek. Cek Mujakara oge mun cereng ka Pramuda. Memang teu salah caritan anjeun teh. Yen anjeun teh teu ngarugikeun ka kuring. Ngan kudu karunya we kasih emma nu hese capek nyiar nafkah. Kumangruk ka dagang leleutikan. Sedengkeun dahareun teu dibayar ku aranjeun. Atuh sing boga pikiran we da meureun aranjeun ge ngabogaan inung. Coba pikir ku aranjeun kumaha karasana lamun inung aranjeun dikitu-kitu ku batur. Meureun anjeun ge moal ngeunah meureun. Kalawan tangtunina ka jalma nu teu mayar kana dagangan inung anjeun. Da moal bina atuh hate jalma mah kabeh ge kitu. Cek Pramuda mencerong ka Mujakar jeung Mujalim. Kunyuk sia. Make jeung mapegaan sagala ka dewek geuleuh. Yeuh jajaka. Cek dewek eta mah ngarupakeun hiji panghinaan ka aing deuleu. Ku ayeuna kitu ulah nyalakeun lamun aing nyeun tindakan ka sia. Hah? Sabab salah sia deuleu bising teh nyaho. Wani-wani ku campur kana urusan batur. Ya akibatna sia kudu nanggung deuleu. Cek Ki Mujakar haok polotot ka Pramuda. Aya ku lucunya. Abong kasebut anak buah rampok. Kalakuan da meuni sangeunah hate we sangeunah ingsun. Ieu baraya naha aranjeun teh betah jadi ajar di anak buah Kirang Aji. Nu sabernama saurang jadug rampok anu ulung deuleu. Nu salilana ngaruksak jeung ngarugikeun batur. Nu salilana ngakaya jeung nganasa jalma nu teu daya teu upaya. Cik atuh baraya. Sing mikir atuh. Eling baraya gunakeun eta pikiran teh. Kalawan hade da kuring mah embung jadi anak buah Kirang Aji. Samalah malaingan wungkul moal daek jadi baladna. Malah kuring hayang ninak ka Kirang Aji. Pokona mah mun bisa kudu dileungitkeun di alam dunya. Kudu dilampuskeun nyawana lantaran salilana jadi karaman anu ngaganggu katentreman masyarakat di desa. Percuma hirup ge. Jalma model Kirang Aji mah eta termasuk aranjeun anak buahna. Jadi terserah eta mah kari kumaha aranjeun. Atuh anjeun we cenah masih keneh betah hirup di alam dunya. Gera mundur, gera babalik pikir, gera nuju kana jalan hade, tina jalan poe kana jalan caang. Ulah ngana anjeunna ngahurinan dunya wungkul eueuh hartina model Kirang Aji. Tapi lamun anjeun memang atuh geus teu betah cenah hirup di alam dunya pek wae ngilu ka Kirang Aji. Dewek nu bakal ngabasmina. Taya gunana aya di dunya geus ya. Ari kalakuan mengpar tina aturan pangeran mah deuleu. Cek Pramuda malah ngahualkeun ambakna Ki Mujakar jeung Ki Mujalim. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, puguh we pikeun Ki Mujakar jeung Ki Mujalim. Ku ngadenge caritaan Pramuda sarupa kitu ngadadak beungeutna beureum sarta ceulina euceuy. Bakating ku ambakna gugudug, uguh najan hatena ngaku oge yen dirina jalma jahat. Tapi ari disebutkeun kitu bet asa diesek-esekeun hauk Ki Mujakar nyentak. Kurang ajar sia kunyuk. Paling diwajak sia deuleu. Cek Ki Mujakar nafsu. Gajelang Ki Mujakar ngagajelang bari jeung peureub atuh nyeleber. Ngarah beungeut Pramuda. Puguh meningah hiuk bangbaraan bakating ku tarik-tarikna Ki Mujakar nonyok ka Pramuda. Ngan bubuhan Pramuda ge lain budak leutik, lain budak ololeho nu teu bisa naon-naon. Nampo peureub Ki Mujakar nyeleber tengah hanca beungeutna. Rikat Pramuda nying ceplos peureub Ki Mujakar ukur ngahakan angin.
Jeleng pramuda ngaga jeleng ngajauhan warung lantaran sieun ngaruksak warung lantaran pramuda yakin yen kaributan moal bisa disingkahan. Pramuda ngabedega bari jeung mesem. Simbalai atuh nengeul telur. Pira ku angin di teungeu? Wah ge karasaeun nengeul angin mah atuh. Teungeu mah jelema ye lain angin. Sok aya-aya wae kalaka meak-meakeun tanaga atuh neungeulan angin mah. Aya-aya wae atuh ilaing mah euy. Kitu diwarah kudu jadi guru anjeun teh. Dasar sirang ngaji atuh. Ngawarah ka murid-muridna kitu patut. Lain ge sirang ngaji atuh kitu mah sirah gaji ngaranna. Cek Pramuda. Ngahaja para mitra sadaya nyualkeun nyungkalkeun eusi hate musuh-musuhna sangkan leuwih nafsu. Da biasana jelema nu dina kaya nafsu sok poho di tembah wadi, poho kana Purwadaksina. Harita para mitra memang menaksudna mah pikeun musuhna sangkan beuki ambekeun. Ati puguh para mitra kimujakar nafsu ngagugudug amarah teu kawadahan. Ceuk paribasana asa dihina ku deungeun-deungeun. Sedengkeun nu ngahareupan manehna teh budak keneh ngora. Budak ngora keneh para mitra. Jeung deui kimujakar nganggap eta budak masih keneh bau jari ngao, masih keneh can boga pangalaman. Harita para wargi sadaya langsung atuh kimujakar nyerenteng muru Pramuda kalawan teu tatapasini deui. Pereupna nyelemer rek ngarah kana dada Pramuda. Watosna seep. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng para mitra karangan Rayi Salira dina bagian ka-30. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga